Dinu ilmu kasantrian, ilmu pasantren. Nuli nuhung lain tukang ngaji ungal wanci. Nuli nuhung lain tukang maca ungal mangsa. Tapi nuli nuhung nu patuh ka guruna. Kadang nupang pinter na teka pake ku kiaina. Kadang nupang calakanana jauh tinu kasampurnaan hirup. Tapi purah mencetan, purah ngepel, purah nguceken kopi, purah ngurus sajadah, purah ngurus sarungna, purah ngurus kitabna, purah ngurus patempatanana, anu memeh hudang kiai anjeuna hudang pangheulana, memeh kiai bobo anjeuna bobo pang panerina. Kadang-kadang maca nama teu tapi tepati bisa, tapi mungguhing Allah tidinya linuhung hirupna nu disebut transendensi. Cek urang Sunda disebutna ilmu laduni. Ari ilmu laduni nu mentaskeunana naon? Lain ucapan, da ucapan ukur kadenge ku ceuli. Tapi rasa nu kaluar tinu sukma pindah. Lain ukur saayat nu pindahna kabeh jeung eusi ayatna. Lain ukur wujud hurufna tapi jeung ruhna. Lain ukur ruhna jeung cahayana. Cahaya nu bakal asup ka lapas santri. Santri nu mana? Nuli nuhung. Ai santri nuli nuhung nu mana? Nu celik putih celak herang canggulan 14 jalan gede sasapuan teu geuneuh teu maleukna. Nu mana? Nu tumampi kana takdir tumamprak kana kadar. Hirupna ukur sasampuran, awakna ukur sasampayan. Sariring-riring dumadi sarengkak saparipola dipasihkeun ka kiaina sabab kiaina utusan Gusti anu kagunganana. Dia lajar ngaji ti ayeuna meh kapangih dirina. Meh amprok jeung ayahna rugi jadi santri lamun teu amprok jeung kiai anu sajati. Tidinya ilmu naon eta teh mistik klinik lain, ilmu ilmiah. Ilmiahna di mana? Aya nu disebut energi. Ari energi teh gelombang. Ari gelombang teh kaluar ti hiji tempat ke tempat sejen. Setiap makhluk manusia aya energi dinu dirina, aya gelombang dinu, aya elektromagnetikna, aya sumber cahayana disebutna listrik. Nah eta teh paeh moal. Nu paeh nu mana? Nu tukang dahar paeh energina. Nu paeh nu mana? Nu gawena HS wae paeh energina. Nu paeh nu mana? Nu letahna unggal poe siri ka batur paeh energina. Tapi nu purah ngosongkeun beteungna, purah molototkeun panona, energina hurung teu iraha wae oge. Nu bersih dirina aya naon itu geuningan bisa ngomong ka belah ditu. Geuningan ieu teh bisa tepi ke luar negeri. Geuningan ieu teh pulsana bisa pindah. Geuningan ieu teh bisa disadap, kabeh datana bisa dipindahkeun. Du naon? Energi diajar minahkeun data. Data ti mana? Ti guru hidup ti ayah, geura pindahkeun data kana dirina, geura kosongkeun beteungna, geura hudang tengah peuting, geura sujud ka Gusti, rajin tapakur di kuburanana, ulah barang penta tapi sumerah ka ayah, anjeun bakal jadi santri nu gaganti ayah di hiji waktu.